atuh ceng, kumaha dararamang sadayana. Mudah-mudahan sing sararehatnya raya milikna oge. Geus lila ya, kami teh nyieun kontennya nya. Heeh, geus lila Kunaon? Sano. Asli lain-lain embung ceng da. Hayang nama hayang tiba saya tage cumanya ku situasi lah keur nya mun kudu disebutkeun mah kami teh keur duka lah cengnya, keur berduka pisan gitu. Bar ayahnya kumahanya cengnya bararingung nyebutkeun nanya. Heeh. Nya intina mah barayanya nyoh aya nu ngantunkeun ceng tina sasieu teh geus 2 ceng. Jadi asa teu paruguh we hate teh gitu teh bener teh. Erek konten. Soalna eta sobat deket pisan. Asli lain sobat deket teh eta mah geus asa kadulur kaduanana ge. Ya bener. Itu berturut-turut gitu kan ngantunkeunana. Jadi urang teh asa teu paruguh asa kumaha gitu rek konten teh ceng. Jadi ieu ge ayeuna urang lah sebenarnya lain ku mata-mata rek konten-konten teh istilahnya. Oh, bener. Hayang niis gitu lah berduka kene urang niis disebutkeun mah gitu. Urang niis, urang ngareureutkeun hate. Tah gitu urang ngareureutkeun hate lah. Sakitu wae meureunnya ceng ti saya mah. Ka lanjut dari itu kumaha namanya. Bener teh? Lanjut deui ge. Assalamualaikum. Ceng ayeuna geus nepi ya di tempatna ya di Kopi Sarasa. Kopi Sarasa. Nya ke orang-orang Tasik mah geus ada palenya cengnya. Pasti padanya. Tapi kan bisi aya balanjehnyo anu ti luar kota ti mana keur ulin ka Tasik ieu nya. Bisa nyimpang ka dieu ye nyuasana ye. Jadi lamun cek bahasa zaman ayeuna mah healing, ceng. Healing teh naon? Tah. Sok tara update ya, ceng. Kapal healing anjing lah boro-boro. Healing teh niis. Niiskeun otak, niiskeun hate gitu, ceng. Refresh otak gitu. Bener. Lonceng dinya juga ulang-ulang gitu, ceng. Ini cek orang keur lah. Yang deuleun keneh cing. Ya bener lah. Pokoknya mah orang lanjut lah. Ceng. Tempatnya mah sejuk teh ceng. Nyaman, kesentuh orang anjing hate ini dibere lagu kieu CS 2 eueuh naringgalkeun ceng meni hayang ceurik da teu pantesnya percuma ceng ceurikan ge intina ieu tempat ngeunah ceng jang niis mah. Ceng, gana ngarena diuk di dieu ya. Diuk tempat ngopi nu sajen ka ciri. Gunung ka ciri, hejoana ka ciri lah. Pangeunahna ieu tempat. Kitu ceng lah itu bisa loba omong eta mah. Asli keur disebut nyeri mah keur nyeri hate teh. Ngan kudu kumaha urang kudu ridokeun, kudu ngaikhlaskeun. Nah ceng, urang ayeuna pesen mochaccino ieu mantap. Yang niis ngiraheun terus iya gorenganna ya pisang pasir ceng teuing make taneuh apa kumaha teu ngarti lah urang ngaranna pisang pasir pokoknya terus ya mendoan ceng ya mendoan mah biasa lah kieu hargana mochaccino 20.000 normal lah cek urang mah jeung suasana juga kieu enak lah gitu tempat di kota Cisarua sakituan lah. Cuma asup tadi per orang 8.000 ceng gitu. Jadi aya biaya masuk kumpul ke tempat ieu lah ya standar lah cengnya harga sakitu mah kabeh ge normal ceng hargana ceng segitu ceng di kami mah teu bisa loba obrol aya mah situasi keur kieu mah ya intina urang lain ku konten-konten teuing lain ku ngopi-ngopi teuing niiskeun lah di imah wae aing kepikiran wae ceng tinggal lian wae
pidoananya yang balad-balad urang anu geus ngantunkeun almarhum Doni, almarhum Wildan, mudah-mudahan sing dicaangkeun ngantunkeun sing husnul khotimah, sing dilegakeun dina lebat kuburna. Pidoana lah ti barayanya nya sararea di dieu. Pokona eta CS urang pisan, bener-bener CS deket pisan cek. Gitulah. Si Awel cenah loba ngabaca lain mah. Nah, Ceng, orang cobaan ya es kopi susu nasa rasanya dia kumaha. Nah, pas, cek orang mah pas Jo. Nah, bisa juara gitu. Ayo dinya udah tarang ngopi kan orang biasa nginum kopi susu. Ini termasuk asup kategorina ya kapake ya. Jadi pahitna aya, hasilna aya, amisna pas. Tapi orang dia mesena memang iya sih non teh. Ulah penting gula. Soalnya giung euy. Berarti lamun aya nu ngomong lamun kopi amis teh lain kopi. Kesana teh. Jadi kolak, Ceng. Bener. Bener Ceng, kolak dan nu amis mah kopi mah di mana? Pahit. Ada orang teh mun salah mah tah teuing saha nu ngomong gitu pokona mah kopi mah mun bisa mah ulah digulaan. Udah. Jadi lamun digulaan mah ngurangan rasa kopina. Oh, tapi da anggar merencengnya ari nu teu beuki ngopi juga orang kan anjing ai pahit-pahit teuing mah kana letah ge. Pahang. Heeh. Ya. Itu. Ceng corona dirinya juga nu Tenggar Kalongan gitu. Masih curangnya masih bergabung kene sarua orang ya. Asli Ceng. Jadi bener-bener curangnya aduh. Masih asa ngimpinya. Heeh, asa aya we almarhum teh pada memang geus eueuh cuma urang teu bisa lah. Intinya orang cuma bisa ngikhlaskeun ngadirokeun tapi dah wajar encing manusiawi orang masih terpukul mah. Ini apa pasti. Apalagi bener-bener keluargana wah pasti yakin terpukul kayaknya gitu. Pasti sih sedih pisan sih. Urang wae gen jadi babaturanana. Ada teh baladnya nyo. Waduh, CS pisan Asli sih. CS pisan. Jadi anu pokoknya mah tiap iraya nyanyo konten deui semuanya kan penyemangat lah bener penyemangat ke urang kadang mere ide-ide urang ayeuna geus nu balager ka nyanyo geus jadi kalengitan pisan sih asli ya doa anu cengnya yang Bil dan Bebe aja pisang pasirna teh jiga kieu Ceng cauna eta kira-kira ayo cauna Ambon ini antara nu badak Ambon lain non lain Ambon aya jadi pisang goreng cenonnya cukup mah ya asa raja bulu oh coba aja Jang ceng bismillah kakak sedannya naon tak oh dulunya mah can asak Ceng tah mun urang mah asak konengnya lima bodas nu di mah jigana mah kesan kena mah can ieu can asak bodas ini caula beda nih oh pengen pisang pasir ya tuh mau dipurulukan non itu tarigu tuan non Ceng iya tadi di iya non teh dipurulukan ku tipung panir tipung roti gitulah mata disebut pasirnya jadi emang juga pas jadi dipurulukan jadi orang juga chicken katsu gitu nya benar ya chicken katsu persis enggak ada tahu ya mah tahu jadi pakai tipung Ceng dirinya mah asak deui menang teh tuh orang mah da milikna keur alus lumayan lah ini nggak sih teh cuacanya sejuk adem nah nyari nawe yang nu arulin ka dieu nari sok resep beger bisa anu misalkan bawa keluarga ka dieu bisa ya anu bahkan jaga urang corang hayang niisnya cicing di imah pusing kepikiran wae ka dieu mah poho da inget deui mah aya wajar bisa ada poho saeutik namanya mana itu di namanya kecamatan Cisayong ya teh ke Curug Badak lamun marane datang ke Tasik datang ke pokoknya menanyakan ke arah ke Curug Badak
teu jauh tidinya. Daerah masih kene daerah Curug Badak we. Tapi kada cing kan sarasa teh aya dukanya. Juga. Iya iya sarasa sabaraha asupna. Ieu nu kahiji. Oh iya sarasa hiji. Ini pertama. Berarti nu di kota sarasa dua nya. Ente di kota sih rada dihandap saeutik. Oh, aya anu di kota naon nya? Cenah di kota ngomongna. Oh iya meureun maksudna mah eta di handap teh nya. Nya dihandap di jalan. Ieu mah kan anu di memang leuweung. bener-bener di gunungna. Ya. Tah mendoana cing. Ini gimana? Cuma cipe juga kayak mendoan. Soalnya mendoan mah apa orang pastilah nu barayanya nu geus narongton mah pasti apa mendoan mah aya di video-video sebelumnya. Ternyata mendoan nu setengah mateng apa orang imah cipe. Tapi memang kebanyakan orang bilang-bilangna mendoan katanya lain cipe. Tapi sekurang mah cipe ngaranna. Soalnya tempe naga lain tempe Jawa, tempe biasa. Terus asak deh. Gimana sih? Itu samarannya juara Misalnya tuh ceng. Sok, cocolan. Hauce. Hauce khas asem ieu teh nyaondenya. Asem cengek. Jeung pempek teh nan. Juga bumbu cireng sarwanya. Sarua pisan. Rempah-rempah gitu lah. Cik. Nah, ceng. Cocokan kamu sambal. Bawakan. Nah. Sambalnya juga sambal jang cireng. Cireng bumbu rujak gini kan. Tapi lumayan lah daripada gue sambal. Asli kue naon enaknya. Oh, kue Selasa, ceng. Itu pada rame. Tapi lamun kue Sabtu, Minggu, hari libur. Asli. Loba nu sumori ngecengnya. Loba apa nama kali mah? Anu arulin kali loba. Cocok lah. Yang namanya healing. Tapi amun poe Sabtu Minggu ceng weekend biaya masuk anggar 8.000 apa naik? Sanya orang mah anggar lah. Anggar. Tapi ya asli pisangnya juara. Iya pisangnya. Wah. Tuh. Hier. Ayo ya. Asli ceng. Geus ceulih harang panon di dieu aduh. Suasana mantap pokoknya. Anger we gitu ulang tari. Healing teh ya, ceng. Healing sampai miskin gitu ceng. Nyonya ngodok pesak jero we. Ajawak lah ya. Cuak untuk si pusat. Rek apal healing ge eta tadi. Budak ayeuna mah healing. Penting mah teh gaya kumaha engke materi. Hirup tak selagi hirup manfaatkan sing bener ibadah sing bener ingin pahala sing loba teu kudu dipublikasikeun nah nu penting mah niatna ulang we jeung Allah da umur mah nyaho ceng ngadadoho iraha wae ajal datang lamun ditipikeun mah geus beres eta film nama kan urang masih kena berhidup dina episode teu iraha tamatna sakit wae ti saya ngaceng. Asli sih ceng. Di dia beuki sore beuki suasanana beuki mantep. Ajib. Anu karasa ke urang di dia beuki sore beuki tiris. Komo lamun peuting, tapi suasanana beuki dapet. Komo lamun jeung pasangan cucok lah pokona mah. Hauce spiriting ge mun si Tarjo mah. Nya recommended pisan lah. Tah sakitu wae meureun ceng video ayeuna mah konten poe ieu bisi aya kakurangna ya minta hampura lah. Pokoknya tempat mah juara we lah. Ngaheun rasa ge lumayan. Intina mah jang niis mah di dia cocok pisan. Sakitu meureun ti saya mah. Assalamualaikum dah.